Kenaon bah, meni jika nu sibuk itu. Ce, iya ce, keur persiapan lebaran. Emangna keur nyieun naon kitu bah eta? Keur nyieun meja ce. Nyieun meja? Kan abang geus boga meja. Nah, ayeuna bet nyieun deui meja. Ce, ieu mah meja khusus keur lebaran. Kek. Nah, nyieun meja teh asa jangkung-jangkung teuing bah. Ngaja ce. Ngahaja kumaha ri abah? Oke ce, lamun tamu rek dahar kue, manehna pasti nangtung. Tah, pas nangtung, terus manehna rek nyokot kue, ku abah dipilaan ngomong, rek ka mana atuh meni buru-buru indit. Manehna pasti eraeun ce, terus manehna bakal pamit balik ka imahna. Jadi, susuguh lebaran jeung kue bakal awet. Ayang Adun. Aya naon Beb Eti? Eti teh rek ngomong jujur ka Ayang Adun. Jujur kumaha Beb Eti? Nah, Ayang Adun teh meni bager-bager pisan ka Eti teh. Nya tuh, Ayang Adun kan nyaah ka Beb Eti. Nya meni karasa ku Eti ka nyaah Ayang Adun ka Eti. Nya tuh, kan sagala kahayang Beb Eti, ku Adun pasti ditedunan. Nya nuhun pisannya Ayang Adun. Sami-sami Beb. Ayang Adun teh meni perhatian pisan ka Eti. Nya kudu kitu atuh lalaki mah. Lamun Eti embung dahar, Nya ku Ayang Adun dihuapan. lamun Eti embung leumpang, Ku Ayang Adun pasti diakod. lamun Eti embung mandi, Ku Ayang Adun dimandian terus disolatkeun. Mau naon yang ke buka puasa? Mawa iya hayam goreng. Neng mata resep Atuh iya sate ayam. Sate ayam neng kurang resep Naon atuh neng? Nyata naon kewe neng masak nyelira di bumi. Padahal tadi teh aya menu anu ngeunah jeung matak bahagia. Menu naon Menua bersamamu. Nuh hampura menua bersamaku mah kudu loba duit. Ojon mah asa ingat keleutik lamun ningali barudak keur ngabuburit teh ce. Nya kumaha kitu Jon? Nya pokona mah loba kabungah tibatan kesedihna. Nya Jon da keur leutik mah can boga beban hirup. Lain. Jadi ingat keleutik lamun ditanya ku kolot cita-cita, Ojon mah keukeuh jawab teh hayang jadi nelayan. Nah, eta pedah naon keukeuh hayang jadi nelayan. Eta teh pagawean anu mulya ce. Mulia kumaha maksudna Jon? Ce, rek teu mulya kumaha manehna unggal poe nyalamatkeun lauk anu celelep di laut. Maaf. Nah, hati disenal naik. Ih, pugu leungit tadi peuting keur taraweh. Nah, hati diteangan deui atuh. Ah henteu ce Meni jiga anu telebar kitu. Geuskeun bae ce. Jigana mah geus dibawa deui ku nu bogana. Geus ce, teu kudu dipikiran. Nya anger we kapikiran. Ya ce, lebaran mah nu penting bersih hate. Nya sih bah, tapi kan anger we kudu boga jang meuli baju anyar jeung nyieun kue. Ce mah jiga budak wae, kudu meuli baju anyar, jeung kue eta keur saha? Ih, ari abah, pan kete bisi anu nganjang ka imah ece. Teu kudu riweuh atuh ce, teu boga duit jang meuli baju lebaran jeung kue mah. Nya kumaha kitu bah? Tutup pantau jeung jendela. Terus bah? Terus tulisan di hareupna sedang menjalani isolasi mandiri. Kunaon ini ulang-ulang wae?
Keur teu puguh pipikiran ce. Geus tong loba pikiran. Nya eta asa kapikiran wae. Mikiran naon atuh? Pikiran kabogoh. Memangna kabogohna di mana? Di luar kota ce. Rindu. Nya ce nahan rindu. Jaban Neni teh keur puasa. Neni. Ya, puasa mah lain nahan rindu, tapi nahan lapar. Kunaon bah? Asa ketempel sedih wae? Nya Neni, abah teh keur sedih. Batur mah rek lebaran teh barungah. Nah, abah mah ngadeng sedih. Asa anu kurang lebaran ayeuna mah. Kurang naon abah? Nyapan teu bisa mudik, teu bisa kumpul jeung keluarga. Keun bae atuh bah, nu penting mah sarehat. Nya, tapi asa anu aneh. Aneh kumaha bah? Cenah 10 poe terakhir di bulan Ramadan pantau langit dibuka. Tapi naha ari pantau perbatasan antar kota kalah ditutup. Beneran aya ece di dieu. Aya naon Inai? Ah henteu ce. Har, mani aya perlu masuk ngobrolkeun ka Ece. Tapi era ngomongna ce. Mani juga kasaha wae, geus kudu era-era obrolkeun ka Ece. Pan tereh lebarannya ce. Nya terus? Bisi boga salah ka Ece, Inai teh rek menta. Menta hampura, Nay. Geus, teu kudu menta hampura, Inai ku Ece geus dihampura. Lain eta Ece, Inai teh rek menta. Menta naon ari Inai? Menta THR Ece. Rek kawana Neni mending geus geulis kitu. Arek acara buka bersama. Buka bersama SMP atau SMA? SMA ce. Emang baheula SMA di mana kitu Neni? Eta SMA nu deket alun-alun. Oh, didinya resepnya masa-masa SMA mah. Kumaha kitu ce? Nya resep masa-masa SMA mah. Teu loba pikiran juga ayeuna. Hirup Neni mah geus teruji ti baheula keneh oge. Teruji kumaha ari Neni? Keur SMA Neni mah dibuli wae. Duh, karunya teuing. Nya, tapi nu ngabuli Neni ayeuna dagang gorengan di terminal. Sugan teh jadi pejabat. Matakna Neni oge hayang seuri, tapi era. Nah, era. Soalna Neni dagang batagor di gigireun jongko manehna. Tas di mana, Ce? Eta bah, tos lempangan sabari ngabuburit. Nah, itu mah motor. Capek, Ce, lempangan bulan puasa kieu mah. Tuh bah, tenang naon atuh supaya sehat jeung langsing. Ce, tong hariwang mikiran berat badan. Ce, pinah we ke planet Mars. Emang kumaha kitu bah di planet Mars? Ye, Ce, lamun berat badan Ce di planet bumi 100 kilo. Tah, lamun di planet Mars nanti 28 kilo. Nya terus? Artina Ece teh teu gendut ngan salah planet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpring tireng-rengan skateboard, sketsa bodor. Aldo channel. Ngawilujengkeun wilujeng boboran siap. Pantelan Papua Hijriah. Hapunten samudaya kalepakan. Tapi itu kompak euy. Nu penting mah urang sih dihampura. Hapunten lain sarwati. Hapunten. Ya, hapunten. Bahwa lillahil hamd. Yo, skateboard, sketsa
sabodor daripada urang menjadi cita paruku. Mending surah seru sunat segel babarengan. Yo skateboard seket sabodor. Suka buka toko jangan termikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel.